Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Semoga sadayana sarehat. Dinten ayeuna urang baris medar. Sekarang kita akan membahas mengenaan materi novel Sunda. Novel Sunda teh salah sahiji materi wajib di tingkat SMP jeung SMA atau sadarajat. SMP atau MTS, SMA atau SMK atau madrasah aliyah MA. Naon sih ari novel Sunda teh? Naon bae unsur-unsurna, saha wae pangarangna, naon bae judul-judulna, kumaha sajarah novel Sunda. Hayu babarengan urang bahas ngeunaan novel Sunda. Saatnya bahas, abdi sejak ngahaturkeun nuhun. Hidup sadayana, sobat YouTube sadayana, parantos sumping ka ieu channel. Nuhun oge nu parantos masihan like, nuhun oge nu parantos masihan subscribe, sareng nu share ngabagikeun ieu video kanggo siswa SMP SMA. Yuk bebarengan urang ngabahas ngeunaan novel Sunda. Novel Sunda teh tangtos aya hartina, tangtos aya maknana. Ieu nu disebut novel Sunda, definisina, hartina, maknana. Mangga dibaca, mangga dilenyepan, mangga ditulis definisi novel Sunda. Eta definisi novel Sunda. Tangtu bae novel Sunda teh aya sajarahna. Sajarah novel Sunda kahiji, novel Sunda teh pangaruh ti sastra deungeun. Novel Sunda pengaruh dari sastra asing, khususnya sastra Eropa di Belanda. Sebabkan Sunda teh pernah dijajah ku negara Belanda. Indonesia baheula disebutna sanes Indonesia, tapi Hindia Belanda. Lain hungkul pertanian, lain hungkul irigasi, budayana oge, kaasup sastrana oge pangaruh di Belanda. Novel Sunda miwiti terbit tahun 1814. Novel Sunda nu kahiji, nu pertama nyaeta judulna Baruang Kanu Ngarora. Sekali deui, novel Sunda nu pertama terbit dina wangun buku judulnya Baruang Kanu Ngarora, karya Deka Ardiwinata. Eta terbit tahun 1814. Dina sastra Indonesia mah novel nu pertama terbit tahun 1820 atawa sastra Sunda dina wangun novel leuwih ti heula genep tahun lahirna tibatan novel dina bahasa Indonesia. Dina bahasa Indonesia judul novelna Temandun, judulna Azab dan Sengsara, karya Mirari Siregar. Dina Sunda mah terbit tahun 14, karya Deka Adiwinata, Baruang Kanu Ngarora. Tahun 20 dina sastra Indonesia muncul novel pertamana Azab dan Sengsara, karya Mirari Siregar. Eta sejarah novel. Bab novel mah kaasup prosa modern. Beda jeung dongeng mah prosa tradisional, prosa bageula. Novel Sunda teh
tangtu aya unsur-unsurna. Naon bae unsur-unsur novel Sunda? Tah, ieu unsur-unsur novel Sunda. Ieu contohna. Mangga dibaca, mangga direnyepan, mangga diterjemahkeun, silakan ditulis. Ditulis kayak dina buku, kayak dikumpulkeun teh indikasi yen hidup Bandungan menyimak ieu materi novel Sunda. Ieu unsur-unsur novel Sunda. Salian unsur-unsurna dina novel Sunda teh tangtuna aya pangarangna. Dimuat di mana? Tah, novel Sunda teh umumna dimuat dina media massa cetak. Boh koran, boh majalah. Anu dina media massa cetak mah dina wangun carita nyambung. Dina wangun buku tangtu wae tu dicetak geus sabeulegeun jeurang sabundel jadi buku nya. Dina media naon wae novel atawa dina buku naon wae ieu mediana. Tah, ieu contoh novel Sunda. Nyaeta Silam Sijan Kaedanan karya Ki Umbara, Maju Jurang Mundur Jungkrang karya Ki Umbara, Manehna karya Sarip Amin. Terus aya novel Kalepatan Putra Dosana Ibu Rama karya Yuhana atau Ahmad Basah. Aya novel Cariyos Agan Permas karya Yuhana. Aya novel Mercedes hiji 80 karya Rustandi Kartakusuma. Aya novel Kembang Rumah Tangga karya Caraka, pamit lepat Caraka. Nah, laras kan Kembang Rumah Tangga kenging Caraka. Novel-novel Sunda umumna kungsi diterbitkeun dina carita nyambung, dina wangun carita nyambung dina majalah Mangle jeung majalah Sunda Sejenna. Contona Mercedes hiji 80 kungsi dimuat secara nyambung dina majalah Mangle. Nah, ieu contona. Eta contoh novel-novel Sunda. Contoh-contoh novel Prabu Anom Jayadewata karya Yosef Iskandar, Tanjeurna Juritan Jaya di Buana karya Yosef Iskandar. Aya oge novel Galuring Gending karya Tatang Sumarsono. Ya, novel karya Rahmatullah Ading Affandi, RAF Rahmatullah Ading Affandi. Raf judul novelna Nu Kaul Lagu Kaleon. Ya, novel tembang. Aya oge novel Sandekala karya Gudi Suwarna. Novel nu kasang tukangna tahun 88 mangsa reformasi. Aya oge novel karya Caraka judulna Awewe Dulang Tinande. Contoh novel sejarah luwih merenahna novel Babad antara sejarah jeung fiksi.
Eta contoh novel. Novel Sandekala karya Gudi Suwarna dipakaitkeun antara zaman Kiwari dikaitkeun jeung zaman Bihari, zaman sekarang dikaitkan dengan kejadian di masa silam. Eta novel Sandekala tetap napak dina Sunda baheula, di antarana kaidian ku carita Diah Pitaloka atawa Cita Resmi putri kerajaan Sunda nu tegal nu pati ngalaman pati di lapangan Bubat. Nah, ieu salah sajina ku Gudi Suwarna dikaitkeun dina novel Sandekala dikaitkeun jeung kejadian 88 waktos hiji pemerintahan runtag. Novel Sunda dumasar kana eusi jeung umurna kabagi. Novel Sunda dina eusina kabagi kana ieu. Nah, ieu novel Sunda, bagian-bagian novel Sunda. Ya, dina eusina. Pas aya oge novel Sunda kabagi tina umurna. Novel barudak, novel remaja, novel dewasa. Eta bagian-bagian novel. Tangtu wae novel Sunda teh nulisna disebut novelis. Ya, kawas tukang nulis tik piano disebut pianis, nulis tukang gesek viola disebut violis, tah novel ge disebutna novelis nulisna teh. Tadi terus dibahas unsur novel, definisi novel, sajarah novel, bagian-bagian novel. Tah eta ngeunaan novel Sunda. Tugasna kahiji ngarangkum nyalin materi novel Sunda tina ieu channel. Tugasna milari unsur-unsur novel anu bade ditatukeun. Tugasna urang sambung deui dina grup WA. Ieu mah materi umumna. Materi khususna tugasna sambung deui dina grup WA. Ya, ngeunaan novel Sunda sakitu heula hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Akhirul karam wabil taufiq wal hidayah walido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda, hurip